Hai, aing Udin. Ieu adi aing Idin. Idin. Jeung ieu balad aing kabeh. Hai. Teu nyaho artina. Bagian 2. Tah bisa lapar aya goreng boleh tah. Geus bareg. Geus ngahakan seblak toke tadi. Si Mali mere gratis. Si Mali mere gratis sebab naon? Geus ngojay jamanna teh di sagara. Cenah ulah dibejakeun ka kolotna. Diberes seblak toke we. Marane disogoknya. Henteu anjing eueuh. Madar seblak dungkul ge. Lain duit. Marane mah geus hese bejaanna teh nya. Anjing seueur atuh teh. Mane mah nyabok segala mah. Sabok anjing saya teh seueur mah. Aduh, saya teh goblok. Kunaon ieu teh? Sok carita kami. Ieu mah budak dua sadahar ieu dahareun haram. Hah? Henteu mah henteu. Nah, terus kunaon? Tah, jadi kitu caritana teh. Teu dosa kan, Mak? Angger dosa. Sia maneh leutik keneh teh ku aing laporkeun sia mampus anjing, diborgol kokodna. Asup penjara. Anjing deuleus teh. Kitu anjing kejam. Yo, dengekeun Mike ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maneh teh nya angger dosa. Keur maleutik keneh. Botak di. Nya tuh mah hampura. Sekali dia mah ulah regepkeun ngomongan emak. Nya mak. Sararep kabeh. Di sebelah kiri aing aya Udin jeung Idin. Di sebelah kanan aing aya Jurit jeung mantan aing. Isok. Hey. Out. Urang menang euy. Mantap. Nu meunang nanya eta Udin jeung Idin. Naon atuh? Teu neuleuh itu aut. Henteu ah. Kumaha aing we atuh? Sia mah penjelas-jelas aut itu. Sia mah belegu pisan atunya. Ya kan aing wasitna atuh maneh. Protes wae geus atuh. Si meh wasit mah geus baleg. Ya senang geus puguh jalma teh. Barudak. Sindut beuteungna meledag. Ngadahar ieu anjing tadi teh bergadung jalma jigana teh da meledak anjing nyaho teuing. Terus kubabeh nanti dibawa ka RSJW tah. Cek aing teh liger jalma teh. Tapi hirup keneh teh jalmana. Karunya kabogoh aing hayang ngalongok era ku babehna. Ari ngalongok mah geus ulah eraan, ari niat ngalongok mah jug we. Bawa dengan sangu. Terus dibawa ka imah gering endi?
Iya aing teh nyaho puguh da tadi teh rumah sakit gering cek. Hah? 2 3 reungit. Eh, gering naon? Eh, kawan beteungna bitu sia kumaha pamikiranna nya polona dipake atuh. Terus kumaha dilongok moal ieu karunya yang maneuleuna ge. Hehe. Nyawa aing mah tah aya rumah sakit ge dibere aing kidituna. Rumah sakit, rumah sakit. Eta teh jalan dia mana bah? Geus tah kudu aya nyaho. Mun maneh aing kadari itu ngarolongok mah teunggel siasana. Jalma tolol bergaduh nya maneh eta mah. Oh, sok bae teunggeulnya mun geus panggih mah ulah sieun ku babehna. Da babehna nu salah. Geus atuh curang mangkat lah, yang longok. Tapi mau apa lu heuh? Nah, tapi mau dicarekan di rumah sakitna. Pura-pura jadi tukang bangunan we. Tuh usah pura-pura, penting-penting we. Tah, kena sikat we tah. Tunggulan kekobehan. Tah, kena mali maneh ulah mah seblak toke. Tapi kan ngalongok nu garing mah kudu mawa lebok meureun. Kan sindut mah geus beuteungna geus bitu. Ngelebok naon? Nyajang babehna tuh. Geus teu usah. Mau poloan kitu mah nah disuguhan. Tolol. Geus kewe peuting jang beraksi heuh. Siap kabeh. Barudak. Hah, wandut.